Bismillahirrahmanirrahim. Saya Masa kapungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Cingsok sareng aos surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kapungkur dina tafsir Jalalain dugi kana lafad lil bayani, pikeun mertelakeun. Ayeuna bagian min syarril waswasi, mangga ngalogat min syarril waswasi, tina kagorenganana, min hartosna tina syarri kagorengan, al waswasi pengacau anu sok ting kecuis berbisik-bisik, min syarril waswasi tina kagorenganana pengacau, ais saitoni. Al waswasi dijeerkeun berarti asyaitoni oge dijeerkeun. Urang diangge heula jurumiahna
ilmu alat kanggo bahasa Arab. Jurmiyah meneliti baris nu aya dina tungtung eta lafad atanapi kalimat. Al-waswasi sina dijaerkeun sabab jadi mudhof ilaih tina syarri ai syaitoni macana ulah asyaitona asyaitonu sabab asyaitoni jadi taukid. Ari taukid termasuk isim tawabe' anu mengikuti baris memehna gitu. Lamun al-waswasi sina dijaerkeun asyaitoni oge nuna dijaerkeun ai syaitoni tegasna setan. Ieu menurut Syekh Jalaluddin Asyuyuti ai tegasna asyaitoni setan. Kuninga setan teu setan tiasa ditingali henteu didamelna tina naon seuneu ari seuneu hampang henteu hampang tiasa dicepeng seuneu teu tiasa ngan aya akibatna panas sugan aya budak anu momo seuneu na pananganna ge asik seuneu dibawa hampang hurung lain wah mungkin lah paling kaduru di mana aya oge eta istidraj kecuali Nabi Ibrahim. Abungkur aya pertanyaan setan dijieunna tina seuneu ari naraka oge seuneu setan seuneu naraka seuneu atuh moal nyerieun cenah kitu. Ari urang didamel tina naon tina taneuh dibaledog ku taneuh nyeri moal nyeri ibarat gitu we logika ulah eleh-eleh teuing. Setan teh tina kata satona bimana bauda hartina jauh dina harti anu urang niatna rek taqarrub deket ka Allah dijauhkeun ku setan. Setan mah bisa anak keur ngolokna mere 100.000 tapi engke akibatna negatifna langkung ti 100.000. Jadi ulah ka Allah bisaan setan mangolona. Sumiya di ngaranan itu setan. Sumiya di ngaranan itu setan. Fiilna fiil madi majhul. Sumiya di ngaranan itu setan. Itu setan teh jadi naibul fa'il tina sumiya fiilna fiil madi majhul kata kerja pasif. Bil hadasi kalawan hadas. Naon artosna hadas? Kagorengan. Bil hadasi kalawan hadas kagorengan. Setan teh da memang rupana ge goreng upami ditingali geura sok sanu tiasa ningali setan. Hampir sarua aja jin. Jin geura dijieun tina seuneu. Kata setan diambil tina masdar asalna masatona ba'uda di mana ba'uda bil hadasi kalawan kagorengan atanapi dingaranan ku kagorengan likasroti likasroti mula basatihi dihijikeun kasroti mudhof mula basati mudhof ilaih likasroti mula basatihi karena lobana ngabarenganana itu setan. Ulangi,
likasrati mulabasatihi karena lobana ngabarenganana itu setan. Hina tuduh ka setan. Tos lahu kamanusa Ari ayeuna aya setan di dieu. Aya gigireun urang. Aya malaikat di dieu, aya kanu katuhun urang malaikat kencaeun urang malaikat raqib katuhu atid palih kenca. Ari setan aya ti tukang ti pengker ti payun ti gigir katuhu ti gigir kenca mah nya atuh. Sok babarengan jeung urang. Ari Allah aya teu di dieu. Ari Allah aya teu aya, lebih dekat tinimbang urat ieu nu paling dieu, urat genggero. Jadi ulah pajarkeun jauh. Abi mah asa jauh ka Allah. Eta teh digoda ku setan. Al-khannasi, sifatna setan al-khannasi. Anu mungkur atanapi anu nyumput licik pugugenan da upami katingali mah kanya digelutan sekalian setan teh, tapi da al-khannas nyumput termasuk makhluk goib abstrak. Li'annahu karena sanyanya itu setan, li'annahu awas aya harap anna tansibul isma watar paul khobaro kana teh. Li'annahu karena sanyanyana itu setan sok ngarujuan ka kana lebah ais syaitoni kadinya. Upami teh dituna rujuna gambar lope kadieuna ge li'annahu dina pelebahu gambar lope. Atanapi gambar tengkorak didinya teh setan masih ga tengkorak meureunna. Li'annahu karena sanyanyana itu setan eta yahnusu osok nyumput osok mungkur. Ulangi, eta yahnusu osok mungkur begitulah atawa nyumput waya ta'akharu sareng osok nukangan anil kolbi tina hate kullama ku dihijikeun entah kita sok kullama dina mangsa eta kullama dina mangsa entah teu dihijikeun kana dukiro henteu kullama dina mangsa dukiro disebut saha Allahu nami zat Allah saha Allahu zat Allah. Jadi ketika orang eling Allah nu mawi sing sering zikir eta teh si setan teh sok nukangan sieuneun meureun kitu. Siga ririwa kowong atanapi jin kene geuning teh sok aya anu ningali anu ngareruig tapi bet nukangan kayak ibarat gitu. Ya deui anahu karena sanyanyana itu setan eta yanusu osok nukangan sanes nukangan osok mungkur sok nyumput waya ta'akharu sareng sok nukangan anil qalbi tina hate kullama dina samangsa dukiro dicaritakeun atawa disebut ditutur saha Allahu nami Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
di logatan mah fi sudurin nasi alladzi anu ya aya keneh dua deui atanapi ical kamari dua deui icana alladzi anu yuwaswisu ngacaukeun itu alladzi kasihkeun yuwaswis alladzi anu yuwaswisu ngacaukeun itu alladzi fi sudurin nasi dina pirang-pirang dadana manusia fi sudurin nasi dina pirang-pirang dadana manusia mas orang dina dada urang teh setanan ucang-ucang qulubihim tegesna dina pirang-pirang hatena itu si jalma qulubihim qulubi taukid tina suduri nguatan tina lapan suduri qulubihim tegesna dina pirang-pirang hatena itu si jalma ucang-ucang dina dadana teh nya atuh teu kagoda bae manusia da kabungkur nuju di zaman Nabi Adam si iblis eta teh sok urang kana narakakeun cenah ka Allah nyebatkeun kitu tapi tetep di dunia arek ngagoda supaya loba balad kami teh kumaha bae carana qulubihim tegasna dina pirang-pirang dadana manusia punten qulubihim tegasna dina pirang-pirang hatena manusia sudur-sudur di dia teh tegasna sabenerna mah hatena asana mah qalbun jadi qulub idza ghafalu di mana-mana atawa tatkala idza ghafalu tatkala di mana-mana poho itu hate idza ghafalu di mana-mana poho itu hate an dzikrillahi tina eling ka Gusti Allah an dzikrillahi tina eling ka Gusti Allah tadi di luhur di mana-mana urang eling ka Gusti Allah ku cara zikir cekap penyebatkeun Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh sok nukangan sieun tapi teu ini nukangan we tapi lamun seueur zikir sieun dengan lebih hati-hati manehna ge lebih benar-benar berjuangna kanggo ngagoda urang tapi di mana-mana urang hilap teu eling ka Gusti Allah manehanana teh sok ucang-ucang dina dada urang dina hate minal jinnati wan nas ti golongan jin jeung manusia jalmi nu sok tingku cawas keceuis batur keur ngabandungan ngobrol bae eta baladan setan atau jin kuping teh jadinya tak aya nu keceuis bae tapi bisa jadi baladan setan makanya dia tingkah layang minal jinnati wan nas anu osok ngacaukeun jalmi terutama dina hate urang terutama fokusna nuju salat eta teh baladan jin nu kitu teh atawa manusia setan eta teh tina jenis jin jeung tina jenis manusia dihana mungkin diterangkeun asal muasalna mah manusia teh lain baladan jin lain baladan setan ngan di mana-mana perilakuna seperti setan atau jin eta teh tetep baladna disebutna sifat-sifatna sanes berarti manusia si A kalau si B ngajelegedeg jadi jin atau jadi setan tapi kadang tibalik jin atau setan justru pak jelegedeg nyarupakeun manusia biasa teu
tiasa teu mustahil eta. Ini disebut-sebut jin bae di dieu nya. Kapan jin tina seuneu, setan oge tina seuneu. Bahkan aya keterangan di mana-mana jin geus perilakuna seperti setan, eta teh geus asup kana setan. Da sabalaresna riwayat an di zaman Nabi Adam teh nu salaresna nama eta anu iblis-iblis teh tina jin asalna mangan kabeneran ngabangkang yang sombong nu matak dicap iblis dan akan ditangguhkan kematiannya. Nu ayeuna anu kapungkur iblis ngagora Nabi Adam aya keneh aya atuh. Raja dari segala raja, setan. Bujung-bujung masalah jin biasa atau setan biasa. Korin, kuninga korin. Korin teh nyaeta jin khusus anu ngadampingi manusia. Sing paham ieu. Nu mata ulah aya bahasa jalmi anu maot reinkarnasi, hudang deui aing. Kelas aliyah mah kudu paham kana eta. Dina hiji waktu ongkos si A atau si B mau disebut ngaranna A B inisial A inisial B kamari maot malam Jumaah. Tapi pas saminguna malam Jumaah geuning itu siga si A. Saha eta? Bukan reinkarnasi. Nu mata kolot urang termasuk nenek atau aki urang balas menyebut kieu jang. Repe. Nyi repe ulah garua bae hareureui pantas barudak teh. Da kupingkeun aya cih-cir di luar. Itu cek emak cek emak urang cek bapak urang lain nenek nanu maot atau aki nama utama nenek jeung aki datang deui mang mak naon mapatahan teu bener baheula eta kitu. Itu adalah korin. Korin itu bisa menyerupai tuannya karena ditangguhkan kematiannya. Kamu lawan orang pernah maca buku anu dikarang Isa Muhammad bilap deui tah Muhammad Isa Daud gitu, dialog dengan jin muslim judulnya teh oge Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Apa segitiga Bermuda teh? Di daerah mana? Di Amerikanya aya bertemu lautan anu dingin jeung lautan anu haneut. Segitiga Bermuda nepi ka lain mitos ieu mah. Pesawat tempur anu sakitu canggihna ti daerah Rusia lamun meuntasan eta teu aya langsung kapalna pesawatna jeung jalmi-jalmina. Ti Amerika nya kitu deui. Itu kerajaan dari setan iblis. Makaning kiai baheula ulama baheula sok nerangkeun masalah Dajjal kabayang panonana teh di dieu hiji ngaiming-iming masalah harta kedudukan jeung sajabana lamun teu nganut kana paham anehanana diragaji cepel usiona harita. Apakah benar ini terjadi? Tapi kolot baheula mah tara salah-salah teuing ngan sok aya salahna. Seperti tadi nenek moyang hudang deui saha? Ade tanya. Ulangi. Jadi bisa disimpulkan tina ayat nu tadi sok sanaos ayat diterangkeun ka palihanapna bahwa urang teh dawuhan Allah melalui malaikat Jibril anu didugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad umumna mah kanggo urang sadayana kudu nyalindung ka pangeranna manusia nyaeta Allah teh Allah anu ngamilikan manusia, Allah anu mangeran manusia. Tina naon ta urang nyalindung teh tina gorengna pengacau saha anu sok kitu teh nyaeta setan anu sok nyumput di mana-mana disebutkan atau eling ka Allah urang teh Allah manehanana teh nukangan
Eta setan jeung jin teh sok ting kecuis dina dada urang dina hate urang. Kan contohna kamu Nabi Adam. Adam sok sing di dieu sing betah sing bahagia di surga. Surgana sanes surga anu bakal datang, tapi anu nyebatkeun surga anu baheula jeung anu bakal datang teh sarua, tapi urang rada dipaenkeun logika. Surga baheula jeung surga anu bakal di lakonan ku urang, mudah-mudahan urang ka surga mun. Eta teh benten. Ulah didegetan eta buah holdi cenah syaratna teh kitu. Tapi naon? Anger we ting kecuis dina dada bahkan majelegedegnya rupakeun eta kitu. Aya dina ayat Al-Qur'anage. Anu sok ting kecuis anu sok ngagoda ka manusia teh tina naon? Tina jin sareng tina jalmi, lain berarti jalmi jirim sareng batina siga setan, tapi manusia anu kalakuanana sapertos setan atawa jin. Mina jinnati wan nar. Numawi ulama nyebatkeun di mana-mana urang aya kasieun komo tengah peuting bacakeun kulhu palak binas, tapi upami urang tos diajar tasawuf mah ulah tatagenan kana eta ayat. Alhamdulillah untung urang teu kena santet kamari pedah maca kulhu palak binas. Ari kitu anu nyageurkeun jeung anu nyalametkeun saha? Gusti Allah. Sok sanajan hakikatna eta teh dawuhan atanawi firman Gusti Allah. Paham sadayana manawi? Insyaallah. Engke kantun bayanun lisyaitonil muwaswisu annahu jinniyun wa insiyun. Dugika kabahas kapungkur dina pembukaan bahwa Nabi Muhammad oge kantos kakenaan sihir kusaha cenah? Kuki atawa kumang labid atawa kuki labid jeung budak awewe na teu kira-kira mah bulan-bulan buuk padahal aya nibatkeun rambut Rasul di bulan-bulan. Sok aya jalma anu meuteung agung betul nate gede di lebet nate aya beling aya baskom nu kumaha eta perbuatan setan jin. Bajakeun kulhu palak winas, alhamdulillah cager ku eta ulah tatagenan kana ayat eta, tapi eta mah kudrat sareng irodat Gusti Allah, fadona Gusti Allah. Eta mah asbab bade nyeringkeun maos atawa ngabiasakeun maos ayat Al-Qur'an bade tadarus. Da geuning dina surat An-Nas oge mundel pisan maknana. Mudah-mudahan aya manfaat aya barokahna kanggo disimkuring khususna umumna kanggo urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok aoskeun doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.